Cacandran para leluhur ciri bumi daya panca tengah, ciri daya panca tengah. Lemah durna lebah lengkokna, lemah pada taranana. Negara mukti wibawa, berlambangna cangkrang kujang papasangan. Yasana para dewata tesulaya dinyatana. Sunda surukan tangtung, Sunda siep nimbang kawandana, siep nimbang kawandana. Ajeng adegna budi basana, tenarakeun wawanena. Soreahna rima seba, madak petaka nu ngadon pupuara. Tara ebreh pangartina tenembongkeun kabisana. Sampurasun pamirsa YouTube sadayana anu aya di mana wae ayana. Ajeg adegna budi basana teu narakeun wawanena. Tara ebreh pangartina teu nembongkeun kabisana. Kitu cenah cutatan rumpaka tina lagu Sunda Mekar anu nembe digalindengkeun ku Ibu Dewi Mediayanti sareng ku Kang Tata SSI. Tah seueur pisan anu tiasa diguar tina rumpaka lagu Sunda Mekar anu nembe digalindengkeun tea. Tangtos ieu bakal sakedikna dipedar dina Warta Jati Sunda wancina ngaguar tatapakan jaga titilar seni tur budaya Sunda dina danget ayeuna. Nanging sateu acana mangga sami-sami urang tampi galindengna tembang Sunda Cianjuran dina Wanda Dedegungan nyaeta Sinom Degung, Asmarandana Degung, kalayan panambihna beber layar. Mangga wilujeng ngadangukeun.
lahir batin mana nu bener nu palsu hese neanganan sok inggi salah pilih palang siang benar teh ngancek sorangan kaca piring malit kopi duku pacampur jam nangka awigeut jeung kabonte cai ngabongkar galengan cikahun curan oleh patumpang jati suk harumpai leles di sepan mata kuas titinggalan kumlung taya alih-alih nyawang sakur iling mungkin segara ombak-ombakan katojok cahaya bulan ombakna umpal-umpalan katinggal di kaangan kamudikeun tatang-tatang rek nuhurkeun arahuna beber layar parit jangkar leong daratan titilan mata kuas mata gelar embah lautan
kitu gening dipungkas ku lagu panami beber layar narik jangkar teh nya. Tah haturan sampurasun Kang Tata. Rampes. Ya, sampurasun kasadayana Kang Dodi, Kang Hanhan teh Dewi oge Kang Asep anu aya disagedegeun sim kuring kalayan Satya nya. Tadi parantos disaurkeun aya sababaraha hiji analisa ngeunaan rumpaka lagu Sunda Mekar anu tadi di kawitan acara urang di kawitan ku lagu Sunda Mekar. Tah panggitan kumaha nemu teutepan Kang Tata dina rumpaka lagu Sunda Mekar teh gitu. Tah ieu teh panginten ari cacan ngawitan Sunda Mekar teh gini kan ngange biasana sok disebutkeun aya lagu cacandran gitu nya. Cacandran. Populerna sok disebut cacandran. Janten hiji naon atuh panginten pesan gitu nya ti leluhur urang lah gitu. Talatah atau napi naon gitu nya pesan benten ti leluhur urang piwuru kanggo urang teh ngamekarkeun Sunda gitu. Matak disebut Sunda Mekar panginten. Nah, dina nu disebat tadi dina bait kahiji seueur ngadugikeun panginten cacandran para luhur, ciri bumi, dayeuh, pancatengah. Jadi ngadugikeun panginten pemetaan wilayah seseueurna. Wilayah pancatengah, panginten puseur lah gitu, ciri dayeuhna puseur. Oge lemah, duhurna lebak lengkobna janten aya di luhur posina aya anu lengkob gitu, terus aya datar padataran di urang mah kan di parahyangan gitu. Terus teraskeun karena aya lemah padataranna nagara mukti wibawa perlambangna congkrang kujang. Jadi panginten ai kujang teh sebagai simbolna gitu orang ikon Sunda, ikon Pasundan, ikon Jawa Barat gitu nya. Nu disebatkeun pusaka panginten nya da eta teu dianggo-anggo ieu. Sebenarnya ya ta anu dinakeun dina Prabu Siliwangi. Dalam Pajajaran pan, nu sebagian tadi teh tembang Pajajaran ngawitanana. Sebenarnya ngaduikeun eta. Yasana para dewata teu sulaya dinyatana. Jadi tanu sebatkeun dewata tadi rahyang jadi jalmi anu paratos dugi ka Gustina lah kinten-kinten seperti itu. Sanes dewata dewana tapi ima dewata aya etaan sapertos siang sareng rahyang teh dina parahyangan. Janten pami dina kamus dina parahyangan kamus Wikipedia eta asal tina para sareng hyang. Tah hyang teh disebutnya teh hyang eta teh dewata. Jadi hyang teh ra hyang baeun hyang teh Tuhan ari atanapi Gusti, ra teh cahaya jadi cahaya Gusti lah. Upami dina identikeun dina ka spiritual seseurna di hartoseunna teh jalmi atanapi jelema atawi manusia anu tos manunggal sareng Gustina upami eta mah ieuna lah gitu dina spiritual seperti kitu. Hartosna para bujangga leluhur urang anu parantos dugi gitu. Ilmu lahir ilmu batin seperti kitu. Oh, janten ieu nya teh hyang dinya teh para hyang atanapi dewata yang gitu. disebut dewata teh nyata karuhun-karuhun urang anu tos nyata kitunya karyana bujangga pemindina mah sebut bujangga lah gitu. Oh, janten urang mah teu panginten teu tepang sareng karuhun urang anu tos dipayun mah tapi urang ngaraosan karya-karyana gitu pangintennya. Laras gitu. Buat tos dina lagu tadinya titisan dagung buah asak ditangkal jadi teu apal di ieuna urangan karingalana kan. Ngapanena sepertos tangkal anu 200 tahun 300 anu 500 tahun kapangkar nu melakna makaron urang anu ngaraoskeun oksigena ngaraoskeun keayuhanana lindunganana pan gitu terus gitu jadi budaya ge sami gitu. Nah, atuh upami dileunyepan kitu mah upami sadayana urang yang khususna urang Sunda ngartos kana rumpaka ieu Sunda Mekar anu awal anu tadi kahiji atuh moal wantun upami bade ngaruksak alam teh. Leres. Tah anu kahiji mah langkung
langkung ieuna nyebatkeun simbolna teh sebagai negara anu ideal. Tadi nyebatkeun aya congkrang kujangna, aya dayeuna nu dina cacadan nu kahiji mah. Jadi Lumpaka kahiji mah ngadugikeun eusina teh sebagai negara ideal. Anu di cirina teh nyata Pajajaran tapi zaman Prabu Siliwangi gitu. Janten enteungna teh lah. Nah, anu aya kujangna gitu. Eta ngagambarkeun tanah leluhur urang anu sentral, anu saimbang, aya dayeuh panca tengah gitu. Jadi kalengkapan geografisna komplek di orang mah aya lembahna, aya gunungna gitu, aya lengkobna, aya padataranana gitu. Janten Gitu. pami dicindekeun mah anu rumpaka kahiji teh ngagambarkeun ngeunaan wadahna gitu. Mohon. Sanes tong waka kana eusina beureum wadahna Wadah heula. heula. Fasilitasna Nah, heula laras. pangintennya. Tah upami dimekarkeun Idealna mah. sebagai negara lah. Makanya aya disebutkan aya kasaimbangan, maka congkrang kujang papasangan. Aya congkrang, aya kujang, aya kasaimbangan antara congkrang jeung kujang, kecerdasan pangitena sareng rasa gitu. Kecerdasannya, Jadi pami ieu mah antara ialah intelektual sareng emosional kedah saimbang gitu. Tah upami kitu mah atuh panginten nyambungnya karena kecerdasan intelektual, emosional anu saimbang, janten nyambung karena rumpaka anu salajengna anu tadi digalindengkeun, Leres. pasipatan atanapi karakteristik urang Sunda nyalira nya. Terus jadi idealna teh gitu. Anu kapungkur mah panginten mata uninga anu idealna kitu panginten aya kondisi. Aya buktosna kapungkur mah kieu kondisina tata keramana dianggo. Mohon. Saras gitulah. Kan di urang mah aya ieuna lah undak usuk pami dina basa aya undak usuk, pami dina sosial panginten tata krama di urang mah. Tata krama budi parangi, Nah, budi handap pakarti. asor. Nyata pan utamina sareng karakteristik. Tah tadi dina Sunda surup kana tangtung, Sunda sieup ngimbang kawandana, tah sareng salajengna eta oge panginten nyarioskeun ngeunaan hal-hal anu pasipatan karakteristik urang Sunda Orang gitu. Sunda mah kitu. Kumaha tah eta teh. Kan aya disebutkan budi basana nya tadi teh nya, jadi tutur katana teh santun kan dia orang mah. Kasaha wae teh mangga kalebet. Nuhun. Padahal teh san kenal nya. Orang katingalnya orang lembur lah gitu nya di nu lembur. Orang ngalangkung kan teh mangga atuh linggih heula kan kitu di orang mah. Satu padahal teh kenal gitu nya. Mangga calik heula gitu kan cenah. Mohon ngaleueut heula jol dina geksor teh ya. Jol langsung ngaleueut. Komo pami anu kenal pisan mah langsung sok sareng tuangna teh apa seperti tadi gitu di dieu. Sanes motong karena eta sadayana teh sabelah aya rumpakan eta. Aya 5 sareresna mah. Rumpakan teh aheng gitu tah. Leres. Cuman mah harus aheng. Eta teh ya sanasa wong Ieu teh kenging Pak Ndu Sulaiman Apandi almarhum jadi ramana Aki Dadan. Anu orang Pitur orang Cianjur eta anu sabaraha ngarang lagu dina seurna mah dina dedegungan gitu. dugi kadinya eta nya rumpaka eta dugi ka. Leres. Aya 5 rumpaka tuh upami di gua teh wah dugi ka subuh atuh. Laras tah upami anu kaduanya mah kan langkung ke alam Pasundan tanah. Mohon. Nah, Cobi eta sakalimah dieukeun. upami di nu kadua mah Pasundan tanahna subur gemah ripah makmur loh jinawi gunung-gunungna cor-cor caina maklak pasawahanana cukup sugri pangebonan karaharjan mencar mawur kajauhna negeri Nanjung panjang punjung murah sandang murah pangan. Tah upami ayeuna dilarapkeun teh kana stabilitas ke nanti pangan, stabilisasi pangan, kemandirian pangan, ekonomi, swasembada pangan, pamina teh mah tah eta panginten. Nu digambarin kusuna. Da cep jadi meureunnya di Pasundan mah nya cep itu jadi, cep ieu jadi gitu nya. Mohon segala subur Tapi janten. kan ku urang kalah dipelihara. Tiasa jadi di nu sanes mah tos janten industri. Padahal dina permukaan urang masih tiasa dipelakan kan ayeuna mah kondisina anu tiasa dipelakan gunung ditugaran janten industri janten bangunan janten pila aya ge janten industri nugaran batu kanggo diala pasirna misalkan kan eta tos
Padahal kekayaan alam urang mah seurna di permukaan, utamina di tanah Sunda. Mohon janten anu kahiji ngeunaan fasilitas alam, ngeunaan teh nagarana. Nagara. Anu kadua ngeunaan alamna, tanu katilu karakteristik jalmi-jalmina. Karakteristik jalmina, tanu kaopat eta teh nu kaopat mah sebagai keteguhan tapi batin, ketenangan batin panaan tadi mah lahirnya, karakter lahiriana, ayeuna mah batinna matak disebatkeun di dieu tetekon basa karuhun Sunda sadu sandi santabudi leuleus jejeurna liatalina teguh pamadeganana sagolek pangkek dayana tara mundur mun tacan kaca nirbangban teu renjagan teu gembangan ayem pasipatanana janten lebih teguh pendirian lah untuk emosionalan, ya lebih ke pengkuh, gitu. Nah, temperamen lah gitu. Jadi kekuatan batin panginten nu dina etana keteguhan prinsip, nah, tapi luas gitu. Tadi lemes pasipatanana teh. Terus aya deui anu kalima? Nu kalima mah jadi seruan kanggo kumaha supaya ngalestarikeun supaya dilarapkeun di urang di generasi jadi seruan pengkaderan dan regenerasi tak disebut nanti seueuh siwi Siliwangi anak incu putu itu seueuh siwi jadi urang teh sebagai seueuh Siliwangi gitu teureum terah pencar pajajaran tadi teh teureum urang teu pajajaran pan mangka waspada Sunda sawawa. Nah gitu Sunda. Jadi urang teh kudu geus dewasa lah sikap teh gitu. Dia urang teh asal ti Pajajaran teh asal ti Siliwangi. Sing priatna ngariksana. Jadi orang kudu ngariksa gitu. Ngariksa lemah caina tetep aman Pasundan Jaya Sentosa mekar kabudayaanana Sunda Jatnika Waluya. Eta Jatnika Waluya anu dieu. Jadi sejahtera lahir batin menurut Sunda teh meureunnya gitu. Gitu. Wah. Komplit pisan geuninnya janten anu tadina teh pira eta Sunda mekar seueur pannya dilagukeun. Padahal eusina teh konsep gitu, konsep kenegaraan, konsep kehidupan paripurna dina 5 eta teh. Kabatinan oge gitu. Pami saur basa urang mah holistik panginten. Nah, eta. Basa lagi nama. Tak kitunya aya di guar mah panginten nya urang Sunda teh gaduh visi atanapi ugeran anu puguh teh. Yeah. Tadi Jatnika Waluya. Tapi keun nyorang Jatnika Waluya eta kedah naon wae tahapanana kitu pangintennya. Jadi kudu aman heula negara pan, kedah aya negarana heula. Euleuh geuningan. Nya gitunya teu sanes hal anu sapira geuning tina rumpaka teh kan. Ku tadi teh congkrang ku gudang papasangan kudu saimbang lahir batin, kedah aya kaseimbangan antara fisik jeung mental, pendidikan oge sadayana sami. Pamimpin oge sami pan. Holistik we intina mah kitunya. Tak kitu panginten pamirtub sadayana dina danget ieu ta sateacan urang amit mundur amit mungkur panginten aya hidangan ya instrumental bade ngangenaon Kang Dodi? Oh layar putrinya layar putri tah anu baris nu mungkas kana tepangan urang sadayana dina warta jati Sunda dina danget ieu tah atuh sateacanna sateacan layar putri simkuring oge sakali deui nada si hapunten samudaya kalepatan kangge pamirtub sadayana oge ka Kang Tata sareng reng-rengan nu sanesna hapunten samudaya kalepatan pilih aya kakirangan kalepatan oge naon wae hatur nuhun pisan tepang di dina warta jati Sunda dina tepangan salajengna atanapi tepangan sanes waktos tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan cag